Andika henteu kudu bingung terus bayar. Pikeun ngungkulan ilmu pangenteng badan digunakeun ku si Jaka Sinangling memang aya carana terus bayar. Kula memang ngarti kalah jadi leuseuh tanaga. Mun terus-terusan narajang tapi kaya anu kena kana sasaran. Umawi kitu Sang Dewi. Janten kumacarana pikeun ngungkulan ilmu pangenteng badan si Jaka Sinangling teh. Cobi jelaskeun ku Sang Dewi. Andika maju narajang sakali deui. Di mana si Jaka Sinangling nyingkahan panarajang lawan. Cirimna bakal ngacorelak. Samemeh sukuna napak kana lemah. Senjata gading ku Andika tancrepkeun si mebes kana jero tanah. Di mana engke si Jaka Sinangling sukuna napak kana tanah mangka bakal karasa berat badana. Hartina si Jaka Sinangling geus moal bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sakuba mistina. Gerakanana bakal jadi kenor sabab kayaan badan anu jadi berat pikeun digerakkeunana. Eta cara pikeun ngungkulan ilmu pangenteng badan si Jaka Sinangling. Kitu tus bayar. Kumaha ka hati? Kahatu Sang Dewi. Jisim abdi percantan sapinuhna kana kasaurang ti jungjunan Sang Dewi. Ku jisim abdi tangtus bakal dilaksanakeun. Sok laksanakeun ku Andika eta cara terus bayar. Tapi ingatkeun nancremkeun eta senjata gading kana jero taneuh. Ulah tapi heulaan ku anu jadi lawan. Geus kabulu napak suku lawan, senjata gading karek dicangkebeun kana taneuh. Mun nepikeun ka kitu mangka si Jaka Sinangling bakal tetep bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badan. Andika kudu aya di pihak anu unggul terus bayar. Geus meunang keterangan ti Dewi Ranggini seperti kitu mah terus bayar si Gading Sakti beuki tambah percaya diri. Neuteub seukeut ka Jaka Sinangling terus nyarita. Ieu tarung urang teruskeun. Sabab memang tacan lekasan Jaka Sinangling. Sanajan bener setiap panarajang bisa disingkaan ku Andika. Tapi lain ngandung hati kuring geus katiti pangarti Jaka Sinangling. Geus jadi katangtuan anu lumaku, situs baya anu bakal unggul. Jaka Sinangling geus repok pisan ngomong tapi kaburu kadenge sorak Sang Hyang Roban. Waspada. Waspada Sinangling. Anu jadi lawan bakal ngarobah cara terungna. Terus baya bakal ngagunakeun cara sangkan Andika henteu bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sakumaha mistina Sinangling. Tumali jeung eta Andika ge sarua kudu ngarobah cara tarungna Sinangling. Ngarobah cara tarungna kumaha maksud maneh teh Sang Hyang Roban? Jelaskeun heula ka aing. Memangna situs baya teh rek ngagunakeun anu kumaha kitu? Masuk gancang jelaskeun bisi kaburu narajang kasih koplok teh anjir. Terus baya bakal maju narajang deui Sinangling. Di mana Andika ngacurlak luncat tingkahan panarajang lawan. Sameme suku Andika napak kana lemah. Terus baya bakal leuwih tinggal nancrepkeun senjata gading. Sina mebes kana jero taneuh. Ku cara kitu di mana suku Andika napak kana lemah. Mangka kayaan badan Andika jadi berat Sinangling. Setiap gerakan bakal jadi peleurat.
artina geus moal bisa ngagunakeun ilmu pangeteng badan anu sakumaha mistina. Kumaha kaharti sinangling? Oh jadi gitu cara anu bakal dilakukan ku si Gading Huntu tehnya. Dan anjir teh dasar si koplok hebat gak bisa ngagunakeun kekuatan ilmu saperti kitu anjir teh. Terus sang yang roban ari aing kudu ngarobah cara tahu seperti kumaha. Jika sok gancang jelaskeun ka aing sang yang roban. Kudu diupayakeun di mana ningali anu jadi lawan geus nansrebkeun senjata gadingna kana taneuh. Mangga suku Andika ulah rek napak kana lemah sinangling. Kudu gugulayunan kawas manara we pundah pindah tina dahan ka dahan tatangkala. Andika Tusbaya ajakan tarung di walungan we. Kangaranan tarung di walungan nu jadi lawan bakal bingungeun sinangling. Sabab manehna geus moal nansabkeun di senjata gadingna kana jero taneuh. Andika kudu unggul sinangling. Cukup sakitu heula we. Waspada ulah balanga sinangling. Jaka sinangling geus dibejan ku sang yang roban seperti kitu mah langsung boga gambaran mangsa ngayunan anu jadi lawan. Sedengkeun Tusbaya si Gading Sakti anu ngarasa percaya diri harita langsung saya ke diri pikeun majuna raja. Geus meujeunna leureunna Jaka sinangling. Urang pajud heuje tarung oi. Nepikeun ka tuntas patutunggalan. Panah ye sinangling. Curelan silung terus baya miheulaan majuna raja sawok hiuk hush sasaran pada rajang terus baya geus teu keuna atawa geus teu kana suku da deui ayeuna mah tapi ngarahkan anggota badan tina beuteung ka luhur. Waktu Jaka Sinangling cerita ngacurila tingkahan pada rajang lawan tina kayaan Jaka Sinangling samaya sukuna napak kana lemah terus baya geus rikat nanclemkeun senjata gadingna kana taneuh sabuk hiuk hush curah pros serep senjata gading mabes kana jero taneuh. Sedengkeun Jaka Sinangling dina kayaan badan anu sabunga layar turus sukuh teu napak kana lemah ningali anu jadi lawan nancrabkeun senjata gadingna langsung harita Jaka Sinangling ngacuralikeun awakna ka tukar muru kalebah tatangkalan. Sapasang suku Jaka Sinangling lain napak kana lemah tapi dampak sukuna ditotolkeun kana tangkal kaya anu gede curalit cetang badan Jaka Sinangling ngalayang ka luhur. Saterusna gerakan Jaka Sinangling kebeda ti wanara atawa monyet ngagulayunan dina dahan tatangkalan cilong gulayun cilong. Jaka Sinangling langtung dina dahan tatangkalan baitus nyarita ka Tusbaya si Gading Sakti. Mun heueuh maneh jago terus keukeuh hayang modalan aing tarungna montong di dieu anjir tuturkeun aing di tempat anu sejen sia eta senjata gading mah jeung ditancerkeun kana taneuh sagarupa. Dasar si Gading Huntu maksud maneh mah ngarah aing eleh tarungna meureunna nya moal bisa anjir moal aing moal bisa eleh ku maneh sia Tusbaya Gading Huntu kasok susu tututkeun aing sia mun heueuh wali keneh neruskeun ka rumah sia hiya curelap kulayun kecileng. Jaka Sinangling lulunsatan pundah pindah tina dahan tatangkalan anu kahiji ka dahan tatangkalan anu sejena muru kalebah walungan dina kayaan suku henteu napak kana lemah gerakanana henteu beda ti wanara we. Tusbaya si Gading Sakti puguh we kageteun maehna henteu nyangka sacongo buuk mun tindakan anu geus dilakukeun ku deurina sakumaha anu diparentahkeun ku Dewi Ranggini tetela terjadi kenyataan. Sabab Jaka Sinangling bangun anu geus nyahueun kabuktian Jaka Sinangling sukuna embung napak kana lemah. Bari tanggah merhatikeun Jaka Sinangling anu sakapeung luncatan sakapeung deui gugulayunan pundah pindah tina dahan kana dahan tatangkalan anu sejen. Tusbaya harita nyarita samu anu ngagero
woi ngajakan tahu di mana mana Jaka Sinangling turun untuk kawas monyet gitu kalakuan teh anu bener sia tarungna asok turun Jaka Sinangling ieu tarung tacan anggeus Jaka Sinangling mereka ngajakan tahu di mana mana teh hei daguan sia daguan Jaka Sinangling daguan sia terus baya jadi penasaran antukna jadi kapancing terus nuturkeun Jaka Sinangling anu luluncatan pindah-pindah di antara dahan-dahan tatangkalan sakapeung deui ngagulayun gulayun cilong Jaka Sinangling beuki ngajauhan di tempat lumangsungna kejadian terus baya harita pohoeun siga nama senjata gading andalanana anu ditancapkeun babes kana taneuh teh henteu dicokot heula padahal ku di bawah eta senjata mahna bisa ngalakukeun kontak batin jeung Dewi Ranggini benang disebutkan senjata gading teh mangrupa media muncul istilah alam kiwari mah mangsa dirina ngambatur kontak batin jeung Dewi Ranggini sedengkeun bogel si kampak wajah ningali Tusbaya ini nuturkeun Jaka Sinangling manehna ieu terus merhatikeun kelebas senjata gading anu nancep dina taneuh si bogel boga kawilang jalma anu resep perawatan pakakas atau pakarang anu ngandung tuah kasaten si bogel nyahueun mun senjata gading bogana Tusbaya teh lain senjata samarangan bari merhatikeun kalebas senjata gading anu nancep dina taneuh si bogel ngakeurna ngomong sorangan aji si bayat senjata nanti dikalkeun poho cikeun abah lamun kitu bae eta senjata teh ketika dicokot wae aji kedaon aing karena dipuh pade aji aing kudu cokot kebag pacawana aing boga kayakinan bari hade bakal alih senjata ku si Jaka Sinangling aji anu badak eta senjata gading teh mending dibawa jadi milik aing aji alah aing mending gede ini bari bawa senjata gading aji bogel si kampak wajah jadi boga pamikiran hayang api milik senjata gading bogana Tusbaya geus teu mikirkeun kana parentahna buyut bogel atau buyut mongkereng sigana teh harita senjata gading anu nancep dina taneuh terus dicokot ku si bogel geus kitu terus neangan kampak wajah senjata andalanana anu tadi dialungkeun ku Jaka Sinangling sanggeus kapanggih kampak wajahna harita si bogel nyelang ngareksa lebah aki wandi anu masih kene ngaguler dina kayan masih kene kacan sadar goclong si bogel harita terus ini tinggalkeun eta patempatan teu sabaraha lila pisanggeusna si bogel ini harita aki wandi ngulisik sadar aki wandi ngonea hudang terus diuk ngajemprak bari merhatikeun ka sabudureun eta patempatan bari ngomong sorangan dina jero hatena kemana Jaka Sinanglingnya jadi tihaya nu kena kana puhul seuli kerasa nyeri nepikeun kalunglang keinget naon-naon naon Jaka Sinangling tinggalkeun aing nah aya kajadian naon cenah nya beut asa piraku teh ninggalkeun aneh kemana Jaka Sinangling cenah nya aki wani cengkat nangtung neangan Jaka Sinangling bari gurak-gerok Jang Sinangling di mana Jang wahnya aki ditinggalkeun teu pupuh ieu teh Jang hei Jaka Sinangling ya aki aya di mana ujang Jang Sinangling di mana iya aki Jang iya aki manjadian terpenyorangan Jang aki wani jadi terus neangan Jaka Sinangling dah puguh memang eueuh di eta patempatan sedangkeun Jaka Sinangling anu keur di teanganana geus aya di tengah walungan gede Jaka Sinangling nangtung dina luhur batu gede sedangkeun Tusbaya harita nangtung di sisi walungan bari merhatikeun kelebah Jaka Sinangling harita Tusbaya tus nyarita Jaka Sinangling dan naonan ilaing kalakang ngajakan tahu di dia ha maneh geus beakeun akal
Maya terung di walungan hasok hanya sekolah ajar hanya ke darat sia urang teruskeun tarungna Jaka Sinangling. Lain aing anu kudu datang kadinya anjir. Mun heueuh maneh jago hasok maneh anu datang ka dieu. Gading huntu. Sok mainnya pangawasa teh si Dewi Ranggini tu wanita di walungan anjir. Sieun ku cai maneh teh. Cadu mani kawas ucing maneh mah anjir sieun ku cai. Hah? Sok jagona haul kitu patut keuningin anjir sieun ku cai. Terus baya si Gading Sakti masih kene tacan sadar si Gana Mahmud senjata Gading mangrupa senjata analanana henteu kabawa. Ningali Jaka Sinangling nangtang tarung di tengah walungan. Terus baya geus teu loba dipikir langsung hari tengah cerak huncat cerak cilung cara gedag. Terus baya nangtung dina luhur batu gede pahareup-hareup jeung Jaka Sinangling dina jarak tu lengkah di antara tempat cicing maranehna. Gitu atuh ari hayang disebut jago mah anjir. Ditangtang tarung di mana wae oge kudu wani mun heueuh bener ngarasa jadi jago mah terus baya. Ganti ku aing ngaran teh jadi terus payah. Cocok lamun terus payah mah anjir. Dan memang payah maneh mah gading huntu. Mongko hayang modern aing tapi can jadi wae. Can jadi wae kanyataan geuningan omongan teh koplok sok. Kalau seperti maneh memang kudu modal kudu ngeun aing Jaka Sinangling. Geus teu kudu bacarita panas sakulah ajar. Iya. Curelak silung. Terus baya langsung diheulaan maju narajang karep hayang bisa buru-buru ngabinasakeun anu jadi lawan. Tapi kekuatan emosi silat sirawing anu nyanding dina dirina Jaka Sinangling. Sok sanajan teu sapenuhna tapi kabilang geus leuwih cukup dina mangsa ngimbangan kemampuan anu jadi lawan. Sawuk hiuk jerak plos Panarajang Pusbaya tekena kana sasaran. Jaka Sinangling geus pinah ka tempat anu sejen nangtung dina luhur batu anu sejen anu aya di tengah walungan. Kangaranan tarung di tengah walungan seperti kitu puguh we keur Pusbaya mah marupa kejadian anu kakarak alaman ku manehna. Puguh henteu gampang tarung di tengah walungan. Pundah pindah lulunsatan nincak jeung napak tina batu hiji kana batu anu sejena. Jaka Sinangling anu merhatikeun kaayaan anu jadi lawan harita jadi saperti jadi ngarti. Terus baya minang ngarerekan kelebah teh walungan bangun anu sieun ti gejebur ngajadikeun pikiranna jadi kabagi antara merhatikeun teh walungan jeung merhatikeun anu jadi lawan. Pikeun Jaka Sinangling mah eta kaayaan teh tangtu we jadi hiji kauntungan. Diperhatikan ku aing maneh mah siga anu sieun ti gejebur sieun kabawa pel ku walungannya terus payah. Mah balik tarung kawas kitu patut mah anjeun kawas bubenyit wae. Giliran aing ayeuna mah anu maju narajang sia terus payah. Jadi huntu awas sia bisi teh kosewat. Jero ieu walungan teh anjir aing nu narajang ieu rasakeun sia. Iya. Curelak cilung. Jaka Sinangling anu miheulaan maju narajang. Sanajan lemor tanpa pakarang tapi leungeun katuhu Jaka Sinangling anu ngandung kekuatan panas jeung leungeun kencana anu ngandung kekuatan tiis mangrupa kekuatan gabungan anu henteu gampang pikeun diimbangan ku anu jadi lawan. Terus baya boga anggapan maehna boga kekuatan kiriman ti Dewi Ranggini teh. Tapi manehna teu sadar mun senjata Gading sakitu saktina henteu dibawa. Eta kayaan ngajadikeun kekuatan kiriman ti Dewi Ranggini teh jadi terus ngurangan kekuatanana. Terus baya harita ngapendung datangna panarajang anu jadi lawan. Hiuk keduk das. Wadaw. Dese waktu sababaraha detik disanggeusna panarajang dipendung lawan. Jaka Sinangling harita dina kayaan badan anu sabung ngalayang ngasupkeun panarajangna leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Balukana harita Tusbaya badanna jadi semu anu ngagaleong mun teu buru-buru ngagajang loncat kana luhur batu anu sejenna. Bisa dipastikan bakal ngagejebur ka walungan. Hiuk jebrot geus. Jalas ieu.
terus baya si galing saking kerunahan kanyeri kaleong keceleng ciri terus baya napak dina batu anu sejen sedangkan batu tempat mahina tadi geus digantikeun ku Jaka Sinangling anu mancuh dina tangtunganana ngaranju kaget cenah geter hate terus baya dina waktu harita anu jadi kaget teh lantaran kekuatan kiriman ti Dewi Ranggini batu teu sahebat waktu keur dipake narajang di tempat kejadian tadi. Terus baya si Gading Sakti kakarek sadar waktu senjata Gading mangrupa senjata andalanana tetelah henteu dibawa. Manehna kakara inget pun senjata anu ditancrapkeun kana taneuh teh bet poho henteu dibawa. Terus baya ngomong sorangan dina jero hatena, waduh, edan, silaka ieu mah aing meunang poho. Senjata Gading kalakah teu dibawa, ditancapkeun kana taneuh. Waduh, tapi teu perlu dibawa. Paingan kekuatan kiriman si Sang Dewi jadi ngurangan. Aduh, aing geus moal bisa kontak batin. Jeung Sang Dewi mun kaya kieu mah. Palang siang aing bakal kasor eleh jajaten ku Jaka Sinangling mun kaya kieu mah ieu. Jaka Sinangling geus saga di diri pikeun majuna raja. Kadeleh ku aing oge anjir, mane geus mimiti setengah hatenya. Pokona mah mane geus moal bisa ikawar deui sia. Si terus payah kudu ngagejebur ka walungan sia ka bawah palid kurang ajar. Terus payah Gading Huntu, ayeuna ku aing bakal dibuktikeun. Awas ya. Hiya! Curelap culung. Jaka Sinangling miheulaan deui majuna raja. Terus baya masih kena nyobaan pikir ngabeung panarajang lawan tapi kangaranan tarung di tengah walungan dina kayaan suku sauku napak dina luhur batu tang tuwe eta kayaan teh kawilah henteu nguntungkeun pikeun terus baya mah kawantu perhatianana anu kabagi dua antara merhatikeun panarajang lawan jeung merhatikeun kayaan teh walungan curelak sabuk hiuk gas galeong badan terus bayang ngagaleong di bae ningali eta kayaan Jaka Sinangling langsung isul tepu su panarajang sapasang leungeun Istik keman Besok apa? Kejadian seterusnya harita geus teu bisa dipondah deui. Terus baya langsung ngajengkang ti kejebur ka walungan. Hiuk cebrot gas. Hiuk gas. Waduh. Jengkang kejebur. Terus baya ti kejebur ka walungan malah terus ngagaleong ka bawah palid da puguh henteu bisa ngojay. Ningali terus baya si Gading Sakti ngagaleong palid Jaka Sinangling yang cerikeun bae nyarita sebelum ngagerong. Terus payah Gading Huntu kasok ngojay atuh maneh teh anjir. Lain kalakah pokon we pakupis teu puguh. Rek mantuk ka mana eta maneh Gading Huntu? Hakal sia geus ka bapal kitu mah. Maneh moal bisa balik deui anjir. Abdi wandi anu keneneangan Jaka Sinangling. Waktu ngadenge surat lebah walungan, gura-giru harita Aki Wandi guru kalebah Sumarna. Waktu Aki Wandi tepi ka sisi walungan katingali Jaka Sinangling aya di tengah walungan langkung dina luhur batu gede. Bari merhatikeun kayaan tus baya si Gading Sakti anu ngagaleong ka bawah palid. Aki Wandi harita ngakeruan ka Jaka Sinangling. Jaka Sinangling. Cakeun laut galakan langsung dina luhur batu gede woi. Di tengah walungan gelingan. Ieu Aki jang, ieu Aki. Masuk kencang ka darat jang, aya naon cenah ieu teh. Jaka Sinangling ngarek kalebah Aki Wandi. Gaclong. Jaka Sinangling luncatan dina luhur batu anu aya di eta walungan. Ciri napak di darat di sisi walungan. Aduh. Borok geus leuwas tadi teh jang. Ari sugan teh ditinggalkeun ku Jang Sinangling Aki teh.
Alah ulah aya di dieu atuh jang puguh aki mah masih kene bingung nepikeun kaina oge ai nu ngabeledak kana puguh jadi gula kenja jo terus selang wae rubuh balik geus teh inget daun-daun jang maneh teu kudu bingung ki tadi nu matak maneh kapayahan teh aya anu jahil anjeun biasa jelema jahat ki kawa si mandarakas deui dititah ku si buit bongkereng ngarah naon teh ngarah-ngarah ka aing si bogel ngaranna teh ki papaksa we dihajar ku aing anjir wawalian tas si koplok teh ngajak ribut ka aing si bogel geus eleh kalungna datang makluk sajen adalah situs bayaki tetela dulurna si bogel eta si wabolak teh ngabela kah ngabe situs baya teh saterusna ku aing jajakan kaum di walungan heuh di dieu ngan ayeuna mah geus ngagareong ka bawah parit ki mangkluk situs baya teh aing jagoan nyakinya jaka sinangli nyaritakeun secara singkat ngeunaan kejadian anu karnapan ku manehna tapi henteu disabet ari ngeunaan kembang pancawarna mah aki wani jadi hegal deui paromana tos carita ya syukur we ari ujang geus bisa ngungkulan kaayaan majang nya dareh henteu hebat kumaha sudah buku incu aki wandi dilawan ngan ieu we lampah ulang jadikan ieu aya we gangguan jajang ya urang geus kudu bingung yang ngarasan teh adi aing alah aing geus menang larakanana anjir tadi di situs baya geus ngomong ka aing ki mun hayang nyaho ngeunana si Basira Santi isuk we daina waktosna seek hanya kapisan baracakra waktosna parangkeun teh nyakapan deui sadeulatunya bidangan dongeng Sunaduradori kanggo dinten ieu urang cekapkeun heula menuju ka dieu atur nuhun tina sarupi perhatosanana reda siapunten anu kasuhun tina kakirangan sareng kapatanana insyaallah dina saes waktos urang teraskeun deui hatur nuhun singkuring amit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keber, bye. Warahmatullahi